darah ramang sadayana dulu-dulur. Mujo euy. Kade dihareup aya Pak Alit. Di Polda ulah bebeja uing dek ngebegal. Oh. Alah. Ayaku genah. Ajeng patokan mah kitu dah. Oh, kantenan. Hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar. Kantenan. Tah, nu macak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Tak itu ayah dengekeun. Singga beleg dedeleuan aya. Alah. Tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana. It's not the song but the singer behind the song. Jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyina. Da loba ayeuna mah. Artis ongko. Nyanyina alus, aktingna hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar ban. Naudzubillah summa naudzubillah. Is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nya ka bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Dagenah atuh kata-kata sinan sorana ngeuna atuh gara sok sakali deui gumelar di pawangan tak gini heueuh ulah rikman gadah nyieun kesayan di dunia orang barang
cekek wae ku aing sinden gitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabi? Gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan. Terus ulah nyieun ka awonan. Nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh. Tersinggung gua mempenghirup teh. Sia nanaonan teh. Mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kenangna asli. Heeh. Di meeting ngigel pongawa nepi ka satria nepi ka ngigel dorna. Kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah. Nah, atuh meunang. Lain teu meunang belegug. Coba eta sora deui. Ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah. Aya kamajuan teh. Ai batur aya kreasi inovasi nu alalanyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi. Bararaeud aya kamajuan teh kitu sariring. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Peningkatan. Ayeuna mah zaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina tetekon, nambah heula aya sound system. Eueuh. Memeran ge bae dieu. Patomrak ge bae dieu. Apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan zaman sakali-kali. Lain eta ai kana seni resep sia mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang ini.
hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang badal sorakna ulah ngageblek kitu mah jadi dalang sorakna leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh meunang ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh tu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelema ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu mondokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ya oh bereto hidup loba panggilan ke maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu mode kieu cek raja teh ya batis ka dieu kahareup tah sorana kitu tuluy patina teh bauleun pan beda si sok maneh hahaha pati ka dieu kahareup kaulah nun Gusti aya pikir saeunaon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing sing sok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lalakon Bang Narayana Teuh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang bangera naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca kumaha itu kumaha aing we lah ai Bang Narayana teh naon eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora Kresna keur ngora goblok kumaha da aing mah hayang panu teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh coba ai Citra Yuda teh dulu Roy Martin ampun Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon
naon teh sada nu gering Gatot Kaca anjing nenge konola tuh. oh sok tong ambek goblok atuh sia teh aya dalang gede ambek Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade kemana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. banyak goblok dina zaman Arimi aya teater Saya tidak baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. naon teater teh Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. starter anjing nu kitu mah Ya. Aya naon deui ibu ka Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararate dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. saha tah Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. heeh Gitu. Acuk. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. coba nepi ka ngageblek kitu Anteur wayahna hayang pangijeung pilot. Ya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Aceuk. Da geus tengah peucing ieu. coba duh Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. eta Bima mawa belut Kumaha aing we anjing atuh saja. tobat Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah lalawaran. ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon Saddam Hussein gugur. goblok tobat deui Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi kaula nuhun aceuk. coba Arjuna Bima Gatot Kaca Purbakesa Arimi sagageblek sorana kitu Kakang Semar ka dieu Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar. Jang kahareup deuleu jang. saha teh Semar anjing dengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalakur euy. saha teh Si cepot anjing dengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon nah saha teh dawala. Gareng ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing. saha Si gareng. coba Aduh, coba ceng gareng eta teh naon menerangak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. coba Nya rame. henteu goblok teh rame teh Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minakan hajatnya?
Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira tah urang. Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapor atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu Gusti nu saleresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, cenah kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lain tenang we dah aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh mah euy. Moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah, kitu we mah. Teuing bener teuing henteu. Ai maneh saha ngaran tuh? Saha? Alit. Oh, lain ini namis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing minta kodena we kumaha atuh? Begadang jangan. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Oh, nya cek aing oge Oma. Tina lagu kapangina teh. Oh, Oma. Urang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Layung Grup. Wanaya. Cici Cangkurileung. Manya sia ngaran lemur Cici Cangkurileung. Sok atuh minta kode deui we ti mana lemur teh.
Bandung kan Bandung telega di mana di Bandungna di Bandungna oh Banjaran Daya Kolot Ujung Berung Cicadas Geger Kalong Purwakarta nah Jatinangor di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain Ciparai Kiara Condong saket Bapak Haji Sidik ini aku lagu dewa tuh Boronong ke Majalaya Ari kukat-kukut kana naon maneh teh resep teh hah oh roti Lukut babu oh manuk naon anu sok dikukut ku maneh teh manuk naon da loba manuk teh atuh iya anis hah bincarung toed oh iya jalak kabasna mah walet oh walet eta di sadana meureun piur kutututut munuk naon teh cangkurileng manyar piit dikukur titiran buuk gajah oh anjing kalian manuk gajah papaingan hese aja bro alah ketipu sia ku aing geuning bisa goblok sia geuning bisa sia teh puas ya kataripu ku aing oh alah geuning da poe ka tukang nanti teh teu aya sasaha pengen jempling duh padahal geunah wayah ngigal duh lain aing ngigal mun eueuh nu ngeundangan sakitu kenal beberebetan tah eta mah geunah kadenge aduh genah nuna aduh alah nikmat aduh alah tos siapa mah eta sorasina nu pikeun ngalakeun gitu nah Aisyah hei genaheun euy
kenang meninga berebet gitu coba data disada nah saya surat gede-gede tuing pacar gede-gede jadi si budak rombongan di mana itu kendang dan lebih keramai ke Berlin Group gitu Berlin Group robot Berlin urang mana teh robot teh aya budakna nakar si eta geus diuk diuk mun geus panen mah dibere ku aing tenang we ya datu nyambung si eta mah kumaha kadengena sia budak nakar innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya teuing naon sia teh teu sangka euy bapana maot saha goblok keun atuh cing sabar we cing sabar we da bakal katuturkeun kurang we lain bapana maot sia nu budak doakeun ku urang bapana sing ditampi iman Islamna cuh si anjing eueuh nu maot goblok panyawatna naon parah pisan euy wah teu mungkin sia tina roromeheun maot ya kemana karep cigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu teh bese 3 bulan deuleu heeh ieu kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok atuh lami keneh 18 dinten deui mah nu maot goblok nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna ajek kabeda-beda teh sate budak teh keun bae nah maka dijeung-jeurikan segala ngare hampang ka ituna ngur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna ajik tah kitu amin gitu wah parah pangulikeun udu jing sabaraha batang mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah siang ngiga naon itu papatong ini gede sugan aing ngiga sate kadeka jong-jongan teh aduh goong halus euy lain goong teh anjing babaturan sia nyaraga kedah dijaga aduh singada kajibaraga aduh leur teu beunang euy disangka bener aing aduh ampun kumaha ya
dinten iya orang kudu operasi. Wah, ya guys kosong hakaneun ye. Mangkaning anak uing nagih teh cenah hayang HP. HP wae sia susah tuh nyieun we sia teh. Geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Teh mah capek. Ai cape mah sok disambal. Cabe teh mah. Cabe mah sok dibose. Beca teh mah. Sia Ai beca mah anak buah urang. Ih. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura, Amarta, Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Da urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaeun? Paksa. Kumaha lamun ngalawan? Gelut. Kumaha lamun eleh? Kabur. Atuh moal nyatu meureun. Wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek. Heeh. Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram. Munafik sia mah geuning dibere rezeki mah dihakan. Ari lapar. Meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh apan eta teh ladang ngabega. Ah teu nya, da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur harare es cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teh. Sia tina kabinda-binda teuing. Ngomong ke mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana. Doraka teh dulu. Doraka. Sarua jeung maneh ngabega ulah teh. Kumaha atuh sangkan eta? Kieu ye carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kan rada anggang. Tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain maok eta mah nyokot. Kanu keur bongo. Sariwana goblok. Alah. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh?
neangan nu hajat yang cokotan pamanyerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh tapi kau lu baraleki gampang Junet iya kunaon bapak aing ngeluk asukan aing mangisuung nuhun agan naon keseri segala nanaonan agan teh ontu kikieuan teh beuh kieu jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa jempe aya kejadian naon atuh bapak bendera hitam putih di tenggelan buta lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bener nangka nah are ulung aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jangan pakai batuman agar waras paham bura ngalunyak diantem siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma jelema sia teh sia da cacing jelema naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dia datang naon dengekeun di sia aya sora naon le ya lama tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang serikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji nya nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu
nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning aya nu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikeriting. Naon? Rasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku hayang dikeriting. Hayang diboroman buuk. Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Laras kulan. Ai kitu. Rada teu percaya. Nah, Manya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. pugu da awewe. Atuh make gamis atuh. Iya. Manya lalaki make gamis. Ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok nu pake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Iya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh Gemul. Jurig nu kitu mah. gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya kalereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah pergi jualan. Moal atuh teh mah. Iya. Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sih? Ngaran urang. Heeh. Wah pajang. Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya. Aduh. Ngan tatangga uing ngalukana Cece. Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam maneh. Ya heueuh. Sing aya salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di gereja. Tapi bener. Masjid belegog. Nya aing ge nyaho di masjid. Ya. Manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain. Heuh manehna teh meureunna katulah. Agama lain katulah Katolik meureun teh. Maneh agama naon? Islam. Cing lamun bener sileing agama Islam diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemilaan leuh. Can ditanyakeun. Rukun Islam teh Aya 5. hiji, Syahadat, 2, salat, 3, zakat, 4, puasa, 5. munggah haji, mun kawasa di jalanan. Akur jeung manehnya. Genep dek mah. Lain Islam atuh. Ieu agama sesat.
boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ahmad Sadet. Ya. Ahmad Pegek Malaysia. Agama anu ngaku pang akhirna. Maka jeung rukun Islam aya genep. Naon hiji-hiji nasya? Syahadat, salat, zakat, puasa, 5 munggah haji, mun kawasa di jalana. Aya kagenep Balik deui ti teh ka dieu. Narek ngajedog di ditu imah teu boga, baraya teu boga, balik deui. Hoohnya. Alah. Tong nyiksa maneh, mana teh gawe teu boga di Arab, mending balik deui ka dieu di lemur urang. Balik deh ka imah di dieu pan syaur Nabi ge kitu, rumahku adalah surgaku. Tapi nah itu tercatatnya. Tapi dah bener teh. Ai itu agama naon? Sarua Islam. Ai rukun Islam 7. Ai. Nah, jadi laliur. Kieu ai. Tapi balalander. Nah, make 7 sia teh. Balikna make kapal. Narek lempang titu, paeh atuh meureun ti lalap di laut oge. Tapi aduh Gusti. Maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal. Da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi. Sok. Syaralah tapi bener euy. Waduh bener tauhid ya jelema ya. Tauhid cenah. Bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka paketo. Aing mah lain geus paketo deui geus nganjang ka lioban. Paingan bana radial. Aduh. Lamun kitu mah tiasa panginten 8. Naon? Rukun Islam teh. Tong ngaluwihan dengan 177 na. Oh, ada geuning da 5, geuning asli na mah. Tapi dileuwihan ku mana jadi bener oge teh. Jadi bener oge. Tanya jelema nu lumpuh Yuni nya ge ya. Iya. Anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah. Aduh, bener oi. Iya. Ai ka 8 cik sileing naon? Dahar. Pet, sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh. Sok, dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar. Lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang. Salapan. Naon? Nginum. Nah, lamun geus dahar teh kudu melag na ti koro. Tapi eta aduh ampun. Aduh. Sapuluh. Naon? Sare. Sok. Narek nyaring wae urang teh. Sabab aya beurang aya peuting ban. Ya ku kitu nama ku balalan nar tapi salah ini. Ayo mana rek nambahan deui 11. Nyaring, manya sare wae. Tuh, da bener pisan. Aduh, agama naon ya jelema ya duh. Ya. Kaharti tauhidna euy duh. Duh, kaja kerja karti cenah. 12 naon jeung ngising. Nah hadek dahar wae. Enggak goblok ya. Aduh, ampun. Naon sih tadi?
dek nyokot harta kekayaan ya lain aing tengenah naon pamedegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep cek sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek nenggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha kahayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah bina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet meureun sia heeh what usik sia hayo kapengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan deh hebat nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing gitu woi sok sia tak alah anjir woi luar biasa teka ciri eta gerakan euy tah tah ya anjir geus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong ge lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kugurentelan we atau gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehane kamana we karat sia hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tah ya alo tuh we hai abdi ya tuh we wah ini atuh aduh ngeuna euy dek deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu aduh wait tahan tuh up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung butik kotok deui jeung alah what up ya kudu wait tuh wait with you up anjir what ya aduh what up anjir nah sia teh jangan bibir aing we atuh lain ditaki sia teh what ya anjing ya up tak ya up well ya tak ya
Iya. Aduh. Alah. Alah. Aduh. Alah. Aduh aing macam ni kedua biwir ke skandal teuing nyeri anjing alah. Aduh. Aduh. Anjing. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Nanti kadeuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatot Kaca oge Bang Holil. Naon? Mangih musuh sok itu buratna. Aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan, dadeuk mah aneh atuh. Ajianana teh kilat bajra. Saha teh tuh itu satria? Ai Gatot Kaca. Pancabraja. Eta mah teungeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra. Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berbot. Runtuh. Ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu. Oh. Terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong kabeh cinggeleuneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guruna teh eta tanu panjang irungna tu ieu satria cenah nu diiket guruna teh tah di dieu urang naikkeun bandera urang kumaha silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serab nempo aing ge eueuh ti kajauhan teh silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh panca braja dak curalit silaing kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae da loba sabun silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra silaing panca braja cebrod ka dewek kusak kekerepengana cing jiga ayeuna Allah pira ku pan isuk balik jadi sok heuda meureun pasea teh kudu aya pasal kudu aya sababna mah silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana we ka batur nya mah kadupak sia ngamek aing molot sok ngamek dek nyebut naon ka aing
naon sia dudupak sia pegek nah nepi kana hate teh euy lain ni wara deui teh nyaan euy ah ai kana wujud mah notorogan sia teh ngadupak eta teh jalan teh lega kajabat sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka tengah hampura ka aing hampura we pernah sakitu oh aya hampura mah teu nya teu naon teu cios deui wae otakna si eta kabina-bina nya euy hese dipake ngala duit ampun hese dibawa jadi barat tong hampura atuh moal prak mun belegug oh tengah hampura henteu nyaan bisa ngajak dulu teh ka aing paduli sabapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sabapa nama ada mongana neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek panca beraja kilat bajra deuleu nya aja teh rasakeun sia kunajar kilat bajra ya Allah tangke sileung mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia baru kana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasebetan aing kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang ai deui teh panca beraja nya panca beraja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler enak kuring da wala ngagoler aduh kekerepengan walah dong nyeun pikamekeun aing goblok kekerepengan euy oh kikituan aduh lamat pisan otak nyaan anjeun oge geuning kilat bajra deuleukeun aing ka bejiga tuh walah panca beraja panca beraja panca beraja panca beraja panca beraja woi panca beraja walah panca beraja sisa bina-bina teuing sia teh goblok ngerakeun dina taku ka aing teh geus sana ampun alah dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing